Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu bapak guru anu kusim abdi dipika hormat, sareng rerencangan sadayana anu kusim abdi dipika cinta. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat ka urang sadayana. Tahilap oge sholawat sinareng salam urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap oge kapala kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, tur kangge urang sadayana salaku umat anjeunna. Amin amin ya robbal alamin. Ibu bapak guru anu kusim abdi dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusim abdi dipika cinta. Dina danget ieu tepangkeun abdi wastapun anu maharani ayu di kelas 11 IPS hiji bade ngadugikeun tur ngabahas ngeunaan wabah panyakit COVID-19 atanapi tiasa disebat oge virus corona nu nuju ngawabah di mana-mana. Sapertos anu kauninga ku urang sadaya yen virus corona teh ngawitan ngawabah ti kota Wuhan Cina Tiongkok. Virus corona ieu kalebetkeun virus ganas, dugi ka nyebabkeun ratusan ribu korban jiwa. Katambih dugi ka ayeuna teu acan aya obat atanapi vaksin, tapi mung ketang masih nuju diteliti keneh ku para tim tenaga kesehatan. Kukituna ngemutan kana ganasna bahayana virus corona lian menyebabkeun korban jiwa, nyebabkeun oge kana nuruna sektor ekonomi. Tesaalit para pelaku usaha anu barangkrut. Lian teu eta ngarugikeun oge kana dunia pendidikan. Sapertos anu kauninga tur nuju diraos ayeuna ku urang sadayana yen kagiatan belajar ngajar dialihkeun di bumi atanapi nganggo metode belajar online. Pokona mah ayeuna mah sagala rupi kagiatan hampir ngagunakeun metode online. Sapertos anu kauninga ku urang sadaya yen gejala corona teh salah sahijina nyaeta batuk garing, demam, eungap atanapi sesek napas, suhu awak leuwih ti 38 derajat jeung sagala rupina. Virus corona ieu oge seseueurna nyerang kanu tos sarepuh atanapi yuswa lanjut usia. Tapi teu saalit oge nyerang ka nu anom atanapi dewasa bahkan orok. Kukituna nu rumaos ngagaduhan gejala sapertos kitu mung enggal diparios leuwih lanjut ka tenaga kesehatan. Ngimutan kana bahayana virus corona ieu, hayu urang sasarengan cegah virus corona ieu ku cara taat kana protokol kesehatan anu dianjurkeun ku tenaga kesehatan atanapi ku pamarentah. Sapertos ka mana-mana nganggo masker, nerapkeun social distancing, physical distancing, rajin wawasuh panangan nganggo sabun dina cai ngalir, ngagunakeun hand sanitizer jeung sagala rupina. Tapi sareng sok sanajan ayeuna diterapkeun social distancing, kagiatan belajar ngajar dialihkeun ka bumi, teu tiasa patepang ngararay sareng guru rerencangan tong dijantenkeun alesan tu semangat diajar. Kituna hayu sami-sami urang semangat diajar tetep berprestasi sanajan nuju kondisi kieu. Tahilap oge hayu sami-sami sumangetan para tim tenaga kesehatan. Piduana mugia tim tenaga kesehatan dilancarkeun sagala pamaksadanana, dipasihan kasabaran mijuang pasien corona ieu. Amin amin ya robbal alamin. Ibu, bapak guru anu kusim abdi dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusim abdi dipika cinta, cekap sakieu bae anu kusim abdi tiasa dipika hatur, mugia aya manfaatna. Hapunten bila aya cariosan anu kirang marenah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.